mana mangkat atau gimana? Dia apa kata tukangnya? Mana di mana? Wah, dia apa? Wah di lemari butut ke. Ada ember suganya. Gimana sih mana? Biasa ada ember wae. Ini apa? Mana sih lagi teh? Hah, kita gini di cancel mana? Wah. Ayo, mana didinya? Senang Kenal mana didinya? Nah, patut ngenang-ngenang ngimpi Enak banget isuk-isuk bes nonggeng gitu. Ada. Buru itu tuh, yang aduh itu. Mana sih? Mana ge? Dadang naon dia tuh setoran menang loba ya. Udah kayak sepi itu dagangan uang Naon ge buru, main naon ge itu ya. Mana sih? Udah ngolan Ya, bener ge. Ya. Lauk gitu tuh. Lauk aku main. iya pamaji. Ada buru. Buru kali itu. Nangan lah. Ada. Nangan lah. Sebenarnya ya. Ayo buru. Males banget pokoknya laki teh. Sebelun. Teh waktu menang lelaki senang pisan lah. Gara-gara mangan lauk. Nggak amat Duh, ya pancing. Bukan pakai. Astagfirullah, kitu we jeung kitunya. Pancing diusap-usap. Awe mah boro-boro diusap-usap. Mana yang diusapan? Ya lo geus lila maneh teu usap-usap kurang. Bangka pancing cemburu. Gampang maneh mah. Nang urang dahar heula yuk. Dahar sama aya, cuma dengenan Allah kajen. Dengeuna tuh dahar dengeuna sangu doang mah. Tah, orang boga ide. Kamane mancing. Oke, mun kalau menang lauk kan bisa digoreng. Tuh apanya? Geus kitu mangkal mancing. Banyak. Ulah lila nya. Udah menang lauk emasnya. Urang pecah. Tuh, pecah enak ya. Bumbuna aya lain. Bumbu. Kudu meuli. Gampang meuli pan duit itu di tukang sakarung. Can dikaput urang. Itu mana mimpi? Itu sampol itu mana di tukang itu. Sok abobodo awewe. Geus urang rek Minta duit pancing. heula tuh 10.000. Nyokot handapeun gentong na itu. Aya. Aya. Aneh, nyimpen duit di dinya urang teh nyaho. Urang mah nyokot teh handapeun gentong nya. Yang geus itu. Urang rek mangkat. Sing berhasil ya. Oke. Lauk mas aja lauk jair tayang mana ya? Pokokna mah siapkeun we tanah nya, bumbuna nya. Dikecapan mana ya? Make kecap ya? Ayo urang rek mangkatnya. Mancing. Geus lah. Urang rek belanja kecap, naonnya ya? Geus lah. Udah belanja sorean. Kumaha wae ya hirup di kota Balangsa di lembur meski bapak ceklik duit eueuh pagawean eueuh kumaha wae ya ring geus kieu hirup teh. Suganya. Ya Allah. Aduh, sawah candi iri lah candi tampingan. Aduh, kita kasanya dengan jelema ya bukan ayah. Mana dengan jelema ya coba ka dia mah bara ditak puli ga resep sana. Jelema tuh suka naikin ya ditakoinnya. Kenal dong. Ya Pak Haji. Kita kenal di dia. Lah diuk teh ngalamun Pak Haji lah. Pegawaian. Ngalacau. Emang kicau mana? Oh iya. Lain ngelacau Pak Haji, jangan pegawaian.
Oh, bener, kebeneran ya. Orang itu sawah orang jadi gawean itu dek tuh lamun kuliah di Pak Haji. Mana Pak Haji? Lega sawah Pak Haji mah di kotakan Manchester deket itu deket Susi Ragasi. Oh eta. Oh ayolah daripada we nganggur jadi gawean. Kayak kagawean, bener. Oh Pak Haji. Nya. Haji kayak di gawean. Gawean ya. Nya. Cepat pacul aja iya nya. Iya nah di Pak Haji ya. Betul ya. Ayo. Kakara. Saya kas. Bang Kandut. Pang kusut teh. Bang Kusut itu teh. Apa di Jakarta? Pan di Jakarta sepi, balik we ka lembur kieu ye. Oh, sepi sana. Oh. Ada kenampingan kemana itu? Kita digawe di Haji Bolot, nampingan. Haji Agil. Heeh. Anu budak teh ya. Anu kuar teh ya. Eta. Nah, kitu dinya. Aing daripada sepi mah pakuliah naon ieu pan. Dibayar bar duit cenah. Teu ingat tuh manehna. Ari teh kemana? Keren peloyong we kieu neng pagawean sarua ieu. Nya heuh tuh nya kumaha tuh. Oh, Pak Kusik ieu nya. Sahara rek Sebut panen. Panen batu. Panen batur mah urang ngakuli wae di Haji Bolot. Geus ah. Oh iya. Bicara kayak gitu ah. Oh iya. Ayo. Ada jeung Haji Bolot masih eta sing pedas. Heeh. Panas amatnya, mana sawahna ieu nu Haji Bolot nya. Sawahna lega deui ieu. Anu ieu gitu apa sawahna ieu? Mana nya? Rasaan mah ieu meureun Haji Bolot teh. Ya coba jajal ya. Urang matul na ieu meureun ieu sawahna ieu. Gilok salahan. Han. Ang dia sudah kabelah dia. Aduh, marogok lah nampingan teh ngaso heula ya ah. Ban kopi sugan datang Haji Bolot. Dah. Mana Haji Bolotnya dah jangan teran kene wae geus mejeuna ngopi. Nah. Bang, uratnya. Mana deui mah ya? Salah uhan jahat. Bol Haji. Mati aya naon ya? Kena jelema. Astagfirullah tanu ngalungkeun. Mang, keran heula. Naon mah ember maneh lain ieu kena sirah kuring ieu meuni poek, mun ngaso. Teu nyaho mah. Ngapira aku eta ieu gapu gua aya ember hiber ka hulu. Ember uing aya. Heuh nya, ieu anu saha nya? Teuing atuh, jelemana ieu nya. Aduh. Bantuan nyangan ya. Emang itu mah itu. Oh, sugan itu nya. Anu keur ngande. Gedung sugan urang sampeurkeun nah. Tanyakeun ieu emberna apa lain ieu. Aduh. Ayo orang sampeurkeun men. Ayo. Uing jadi sasaran Ayo. datang. Ayo tuh. Ayo ah. Ayo. Nah, ieu sugan jelemana ieu. Mang. Ayo, ayo. Ieu ember amang lain ieu. Ember urang ieu. Atuh kira-kira mang nalapungkeun ember tuh ulah nepikeun ka hulu aing atuh. Masalahkeun urang atuh. Oh. Emberna we eta mah. Gepraku ember teu ditalapung kudu hiber mah. Aing mah disalahkeun karek liwat. Neangan tadi ember urang ka mana? Mun bisa aya kana amang eta. Urang teh keur digawe di dinya, keur ngaso kunaon aya ember ka sirah urang atuh. Nah, atuh nya urang teh nyawa ember. Kamu salahkeun mah ember.
kita bodoh teh tak mana tah. Ya, Gara-gara mana ya? biarek eta nya. Mancing. Ayo. Terus udah digawe mah. Ulah gitu-gitu deh eta mana. Urang mau disalahkeun. Awas kade tah. Urang malah teh uhan-uhan. Lain apa sama ya? Batu ke ngaso ke macape di sawah. Coba ember di alung-alungkeun ka hulu lah. Kesaleun wae lah jelema teh lah aya-aya wae lah. Bae aya jelema teh aya wae aing karek rek mancing disalahkeun. Jadi sugan ieu keur kumpulnya lah. Tahu ieu lah. Kumpul. Kopot deh. Pas ngobel lagi ya. Lombangan ke arah. Aha. Aku punya Edi. Tadi Mang Kanjut juga. Kenapa gawe nanti Pak Haji? Masuk ke Pak Haji ah. Itu ah. Selesai lapangan. Mancing mesti latih pakai rese. Oh, Mang. Ngomelan deh. Itu dia lah. Orang ngobrol dia. Tunda. Hampurannya masalah masalah ember. Hampura nya. Oh, eta ngomong-ngomong menang teh eta. Tadi udah kesel lah bedak tajong suatu ember. Ya sudah meni urang keur macape digawe di haji bolot yo. Jauh di haji bolot. Maka mancing kita datang kene wae ngopi yo menyinggung di watang hari yo. Sugan meditnya. Aduh nya urang bis butuh mau digawean ieu teh lah jebal ka sawana jebal buala deui ya aingnya parusing jadi jelema susah teh lah. Datang kene wae kopi. Oh, kalau gabangan Malah ka warung kok. Mang terus mancing. Oh, Aya, dia lah ngobrol dia. kan mancing ya. Oh, orang digawe tadi di haji bolot nungguan kopi can datang kene wae deui. Medit kita mah ya. Iya, naik. Aku mah tuh orang butuh kedung balik lah sugan haji datang ka dieu mah kopi urang ngaropi bebarengan lah. Moal mentang antrian kopi manehna mah, Mang. Eueuh sih emang Kok lagi. gitu. Eta digawena borongan apa harian cenah? Nya nyaot kita nama cenah borongan maka lega kieu tepala. Dibere kopi bisa teh namanya. Wah, direpot borongan itu mah. Pak Haji dan lembangan. Mana sih Pak Haji dan lembangan itu? Haji. Haji. Bagaimana Pak Haji? Ayo sih digawean. Kusaha, budak kasaha ngomong, Pak Haji ngomong. Deket, naon, bau. Oh, dah sungguh Pak Haji mah ngasengit. Bau, Pak Haji. Naon sih ah? Pagawean lain awewe uwing di gawean. Ayo boga pagawean eueuh. Tadi Mang Kanjut wae. Ngomong atuh, pagawean gitu. Ka eta di ieu ah. Mah euy. Haji, kumahanya? Tadi orang geus nita batur, nita si kasut, tadi si kusut kurang di tasna sampingan.
Oh, cari sampingan. Oh, cari amplop di itu tadi di jalan. Ya Pak Haji saya. Oh, syukur ada lokal kita mah maneh. Amplop di itu, Pak Haji amplop di itu, jangan ngomong kanjut enak kanjut mang kusut. Sudah tuh. Ini si Pak Haji tuh. Ya Allah. Terus ya, Om. Tadi ya, minta duit. Aduh, atuh kan dia pengen duit mah. Ngenta pagawean aya eueuh digeger ieu ceulina lah. Eueuh tadi ke dia kasih kosot Ngerak balik ngomong lu tadi eueuh gitu. Oh, saya mah senang banget hirup teh jing. Udah bisa. Ya tuh ngomong orang baik jalannya. Orang buat kopi mau mantap datang malah. Madit. Rahainna. Ingat tungguan sabar atuh kudu teh. Sabar teh nu cebera tangari geus kaliwat. Ayo orang yang ngorek eta deui tah. Digawe deui lah ngeureuyeuh. Kali kurang ya. Oi, kapan mang? Deun heula. Cetok puing ngait ieu ka bawa. Waduh. Alah. Hampura mangnya teh nyaho. Oh ayo. Apa bisa ngait gitu? Ya, atuh eta aduh alah. Balik tuh. Yo aya hareseki ieu ngaitna ieu. Tah geus mah nyopot lah. Hampura mangnya. Oh ayo. Alah. Kade atuh mah pancing teh ulah peuikeun ka ngait tah. Oh, tuh mah Urang buruan sama sudah. dia atuh nya. Oh, sok lah. Ulah. Balik punya. Oh ayo kade. Kade ulah ngalamun wae. Oh banyak mancing nah. Bis. Oh, emas tayang mana kos. Tuh, masa laki urang tuh. Ngapus bobola Sabar lah. Dahar begitu. Siap meureun bumbuna ya Neng. Selaki urang ganteng geus balik. Kumaha mancingna? Menang teu? Alhamdulillah datang po di ember. Alhamdulillah. Mana lauk mah? Didinya. Mana emang urang bawang? Orang bukan. Tadi mah aya di dieu 5 siki. Si teh sama bohong ya. Emang nungguan mah. Betul, ayo teh betul. Si teh ngomongna cina rek mancing menang lauk emas mana meureun Mararangkat meureun emas. Teu meunang sia mah teu meunang. Sia mah ka mana meureun mancing ya. Mangkat meureun. Tuh, tadi mana peribet lain. Heeh. Tuh cocolan we bumbu tuh. Abang orang nyocolan bumbu. Ya tuh udah mancing teu meunang. Ya kumahakeun da? Geus ditu tuh dahar tuh. Orang dahar ah. Boga salaki teh. Lain mah ngabahagiakeun pamajikan nih. Stres aing lah kalau kieu mah. Bodoh ah, rek dahar ah. Duh aing mah pusing lah boga salaki teh kos kitu wae mah. Neng, Naon? mana deungeuna? Kan cak aing ge teh boga deungeun sangu. Oh, ini dahar jeung naon atuh? Ya eta bumbu cocolan. Ieu, kos kieu doang. Heuh. Gusti, abong teuing atuh urang. Kan lauk mah teu meunang mane mancing eta. Sepisan boga salaki kos kitu lah. Stres aing mah. Aing mah. Geus itu dahar. Kajeun ku aing diaduk lah. Emang enak. Mun anjeun nasgor. Di aing hayang atuh.